Tuan sakedeung. Ngajeng naon? Oh, aya timah mah. Daguan sakit cepat heula. Ini ayeuna nah. Moal nah sin pamajikan kumaha. Nyokot timah sakedeung. Nusap, ayo, kela aing mau heula jejeuna kamari diinjem ku Wadoyok. Tungguan kedang. Aduh, ieu jejer aing kunaon? Halo, aing jejer nage, aing nyacag. Nyaho geura aing dia nyokot timah ka ieu mah. Nyaho nyok usaha anjing teh aing ge. Bareng udah jejer lagi aing mah. Iki menang injem si Odin. Aing kana moal na udah jejer. Sok mun aya jejer bejaan aing bae. Eueuy nama teu buka deui. Heeh. Aduh. Lah jejer aing kieu. Nyaho aing teh nyaho geura udah aing teh nyokot timah deui aing nguseup jeung si Maman. Nah, ieu jejer aing keluar geus kieu geura. Aduh, coba eueuh deui. Aing bieu di telepon aing nguseup cenah ah. Nye, Aku kumaha? nye. 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 Anjing si Odin gak ilat teh, iya teh konsep teh ya wae. Nye. Naon? Henteu, ieu nempo anu ieu kitu. Jejer ieu anu nyacag. Teuing teh nyaho? Iya. Ya aing kumaha tuh ieu? Nyaho. Mangga teh. Dihante-hante ge ieu mah dicacad ku pamajikanna. Deng, apes aing nguseup ku jadi. Aing ke mau minjemkeun deui ka Wadoyok anjing. Parah anjing. Nakal kageblah-geblah deh lain hayu atuh. Geus burit kieu. Nah teh kadeuleu ieu jejerna kumaha? Nah kumaha naon pan heueuh jejer atuh teh lain jeung nguseup. Kadeuleu ku siapan ieu menang nyacag. Ina ado dicacacag atuh, misan gadag sia mah. Ya burit ini dia. Nah indit-indit kumaha ieu jejerna aing make nu mana? Nah, geus engke we make takal sampo atuh. Beungeut Ayo sih usupna mah teu. Hanteu. Oke tadi cacag usaha gadag pisan jejer dicacacag gitu. Ku pamajikanna Bang Doy meureunnan kamari nginjem Wadoyokna anjing teh. Ka aing aya bilek dibawa da geus kieu. Ayeuna ge keur pasea meureunnan tuh. Ah, bener ieu we. Bener-bener naon? Nepi ka dicacag kieu mah. Ah, geus eta mah. Geus naon? Moal waras. Kudu eureun maneh mah ngeuseub ding. Kepan ieu mah pamajikan Bang Doy nu nyacagna ge lain pamajikan aing pan aing can kawin. Ah, namanya nyebut can kawin ode nggak inu di Jawa kamanakeun kan? Di Jawa mana cumur? Jawa segala. Geus siap pong indit burit ya duh. Burit manten aing kana lauk. Nah indit kumaha jejerna mana? Lah loba tuh di ditu nah jujur mah. Make tangkal awi atau buat tangkal sampe ya. Burit-burit ya indit dah. Tahu rasa ngomong walau ngusap deui. Keun. Ngapok. Pemajikan aing pasti dicacak.
aya naon jujur aing Doni caca jujur si Oding geus puguh. Yang ujapati ulah, nguseup ulah. Trabas ulah. Heug bae, nguseup, ngujapati, trabas, nanaon heug bae. Asal minimal di imah boga jeung jajan budak tah sakitu. Oh, aing kudu gawe naon atuh pan biasa ge aing keur gawe mah. Sok aing dibikeun kabeh nu teh aing pedawe aing. Keur eueuh pagaweana. Itu aya naonnya rariwah. Neangan atuh pagawean tuh jiga batu. Heuh, naon pan aing geus neangan. Tuh dan neangan pisicing di imah mah heuh da mal aya. Geus atuh aing ini teh neangan. Nah, itu aya naon? Tuh, eta mah bapak, neangan gawe. Oh, asal bisa dikoreng ya. Tuh. Yang gawe. Ayo papan pisan yang gawe. Bisanya motor deh goblok teh mogok. Tapi aing capek lempar. Aduh, aing ngocok di ieu. Jujur aing tinggal kieu. Deng heueuh aya umur. Aing mun aya mah tonjok dadana geura. Hei, Bagong. Museup teh jadi jujur eueuh ngeplos dijieun opat. Kumaha geus kieu? Si Sule eueuh museup. Teh. Naon? Kumaha hirup aing geus kieu teh? Tarimakeun we atuh nasib sia ding. Aya mah ngadoa ka Gusti Allah kira-kira teh asup cai acan mah ka rumah sakit. Banget turung lah. Aingnya apes kena aing atuh. Iya, betul goblok teh. Nah kalahkan nyabok aing erek ga aing nu ngamuk. Heuh, sok sia ngamuk mah ka aing. Hah mun wani mah erek pan aing teu wani. Heuh, sok sia ngamuk mah ka aing. Nyaho aing tos pasti aja majikan aing. Hah aing mun wani mah erek pan aing teu wani. Heuh, sok wanikeun aing kagok ge we nyebeukeun. Heuh teu wani. Lagi bukti jer butut kitu babel ah. Jor butut ge pan kamari diinjem. Teu meunang ieu kamari ge. Lah belegu. Majikan aing. Kapan kamanting goblok. Tapi bener ya ku pamajikan dicacang. Ha, amaran. Da nu mau bedog na majikan aing. Nah meureun. Kapan teh nyaho aing oge. Ih eta teh kudu sing puguh amit teu jadi fitnah. Heuh, saha deui atuh da nu mau bedog na pamajikan aing. Hina pedah naon atuh dicacacang. Teuing. Ongkoh dura. Cara musuh kalau musuh wae. Pan aing gara resel babal duit eueuh, pagawean eueuh. Heuh tong musuh wae geura. Dia nyaram deui nguseup deui gebel ka aing. Nah nyabok deui wae atuh. Montong pipiluan kan nyaram-nyaram apa aing buat. Aing lain nyaram. Saukur ngomong. Ngomong-ngomong belas ya aing lah ngawarah pamajikan aing mal balik aing di dieu. Mau balik bener? Bener aing mal balik. Aing nu balikna tuh. Jor sia mantok mah babal ah. Terjadi ketang mang. Da aing balik nage balik ke mana tuh? Sarua tuh cicing jedog di dieu. Aing mal balikeun wae hayang pamajikan aing neangan. Ih ulah kitu pamajikan teh karunya engke neangan kumaha. Teu pan aing ge
karsep aing dicaram tadi lah berarti ada karunyaan ke aing. Eta teh demi kebaikan. Dah. Kebaikan podol. Doa pamajikan sok diijabah. Komo eta Doa naon bebal jajar dicacak lah geuning teh. Doa segala. Eta teh nyara nguseup, ulah nguseup wae matakan nu nguseup mah moal maju. Sia teh kalau pakeun. Cek aing geus ulah nyabokan teuing. Pan paseana ge jeung pamajikan lain jeung aing. Aing nyabekeun ka sia. Erek ge aing nu marah. Sok marah ka aing. Heuh pan teu wani. Damun wani mah ku aing teh tadi meureunna geus dicabok. Aing goblok. Ampun istighfar. Sing tenang hatena. Ulah dibawa emosi. Tenang. Astagfirullahaladzim. Tah, kitu bebacaan sabisa-bisa. Pinjem duit lah aing 100 atuh. Pan apal aing teu gawe. Itu kan 50 atuh. Sia melek pisan bebal. Tuh aya kita. Sok gua. Sia duit di mana itu amplop? Ya. Aing nguseup tah, menang 3 amplop. Iraha kan? Penting atuh. Mantak ieu jajar. Aing nya. Geus pejet deui wae moal bisa nguseup engke penting mah moal menang duit atuh. Nguseup teuing ke judi eta teh, naon maksudna sia? Sekedar hiburan. Kita aing menang. Alhamdulillah. Tapi engke kade bayar. Atuh pila ka dia nguseup balang geus jeung aing ya mah. Apaan aing ge make duit mayarna kumaha? Heuh, pan eta sia menang 3 amplop ieu. Ih, pan ieu mah jang keng nguseup deui. Ya jeung aing yang meuli udah jeung ngopi. Aduh, Nah, aduh bal. aya jajar kumaha? Hakang ku sia. Ih. Gantian Ini sudah sakal bawa omong ku aing siksa sia. Nyawa aing keur pararusin pamajikan aing. bisa balik. Nah, sia di aing. Heureuy Bang, heureuy. Henteu tuh wani. Heureui wae sia teh nyawa aing keur pararusin. Maaf atuh. Ulah dibawa emosi cek aing ge. Tahan. Sok istighfar, babacaan sabisa-bisa. Aing keur pararusin ya sia teh. Ai sia kunaon teh ngidar di paket? Pan aing penting nguseup jadi kaberangan. Mun kamu siap teuing gara sia ge babal. Kakara ge erek sia menang pagawean nyawa aing teh gablek pagawean mese. Pan tadi nama ngaleungitkeun ka capek hiburan nguseup teh. Eta sia jadi biar kumaha mun dipecat sia esuk. Heueuh nya. Ulang nguseup teuing sia ge. Tuh berarti Bang Doi ge ulah nguseup teuing. Kumaha mun pamajikan balik ka indungna? Kawin deui aing naon esena. Banget juga tangkil gitu, kos payu wae. Aduh, ya kunyu aing betangkil sia kunyu. Ih, hante. Heureuy. Ieu mah kaceplosan. Anjing kurang kumaha aing, jejer dibikeun, sakala dibikeun. Tidak menisi utang itu kok beras sia teh. Ku aing ge siap sok dibareng nginjem sia dari mah. Bang, istighfar, Bang. Terus. Nyebut, geus cicing. Ngogok pisan sia. Kaos kolak geus cicing, geus. Henteu. Hedik na oding ini lah. Geus cicing. Jang. Aduh aing hampura jang aing keur pararusin ya. Ingat geus kolot umur nu kumaha. Ingat di sekolah. Bawa sia teh aing kolot-kolot ge payu babal. Geus. Geus Bang, ayeuna mah tenangkeun. Ulah kabawa emosi, tenang. Sia na mancing-mancing wae udah ka aing. Kaceplosan tadi mah Bang. Bener ayeuna mah, tenangkeun. Adatna Bang, para sajeng pamajikan mah urang geremen bareto. Moal aing lah mau kebalik aing mah. Heueuh adatna Bang, pas aja pamajikan mah. Pak Keraon. Bapak keur kieu keur amang ucut teh mana? Abi neangan bapak. Nah, geus diteangan. Ari neng nean bapak tes ek naon? Iya uwi. Tah Bang, geus diteangan. Geus balik nama. Mal waras. Iya puang uwi. Iya apa tuh? Balik ka aing ya? Heeh, Beda wae anak aingnya. ulah kabawa emosi deui. Goblok. Ai ka aing ngamuk, ai ku anakna mah diteang leuleui deui.
Elehnya apa namanya ayo jangan. Oh, mun wani mah erek, pan aing teu wani. Wah, ini spesial aja. Tong mentong useup. Sia deui mana? Dia masih riwayat aing anjing. Udah siap anjing. Aduh. Action. Siap bukan kaya ini mana anjing. Gila.